Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Mareta Belva Bardani bade nerangkeun ngeunaan kaulinan sondah. Sondah nyaeta kaulinan ku cara engklek-engklekan make ngaliwatan kalang kotak-kotak. Aya kotak anu ditandaan ku kojo atawa tina batu anu teu meunang ditindak. Dipaenkeun ku sababaraha urang, 2 nepi ka 10 urang ge kaci. Biasana dina taneuh diguratan heula, bade ku kapur atawa ku naon wae asal aya guratna.